Mie jebel porsi 7.000 pakai chili oil dari Pah Daput daseuhah. Tah besti dinten ayeuna mah ieu teh aya murang kalinya jajan mie jebel cenah teteh hayang mie jebel 7.000 topping nama make sosis merah 2 make cuanki tahu we cenah 2 mangga saur abi teh. Tah besti sapertos biasanya sambil nungguan si mie sareng toppingna asak hayu we ena mah urang racik heula si bumbuna. Bumbu mie jebel di abi ti mimiti icalan dugi ka dinten ayeuna ge henteu aya nu dirobahnya besti anger we kitu teu di langkungan teu di kirangan. Cuman bedana ayeuna mah si chili oilna ku abi teh hoyong digantosnya ngangge daseuhah ieu teh ti Pah Daput cenah. Soalna ieu si chili oilna berseliweran terus dina beranda abi teh seueur deh komenana teh cenah nyebatkeun chili oil Pah Daput mah enak pisan cenah rasana nya manis pedas gurihna teh karaos pisan matak abi teh ceng hoyong nyobiannya check out cek abi teh kanggo di warung tah abi teh nyobian heula we check out ieu teh anu 100 gram ari pek teh geuning besti dikirimna teh 200 gramnya janten meserna 100 gram dikirimna 200 gram ari pek teh bener geuningan besti pas ku abi di raosan teh geuningan raos kieu cekeng chili oilna teh benten sareng kengeng abi nya. Tah matakan abi teh check out deui we anu 1/2 kilo ngan acan dongkap ieu teh sugan atuh dinten ayeuna dongkap heueuh besti. Singkat cerita mie jebelna atos asak atos dibumbuan tah ayeuna mah urang lebetkeun we kena styrofoam tuh besti 7.000 teh ieu mah geus porsi wareg geus aya sosis 2 geus aya cuanki tahu 2 teu yang hilap tah topping pangsitna. Tah upami tos beres mah nya urang tutupkeun pasihkeun we ka nu meserna.